Paslun ari ieu eta hiji pasal. Waladi jeung ari perkara yun kidu ngabatalkeun itu aladi al wudu'a kana wudu. Sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Perkara nu ngabatalkeun wudu jumlahna aya genep. Ma tegesna kahiji perkara kharaja keluar itu ma minasabila ini tina palawangan dua. Tegesna kubul sareng dubur. Aya nu keluar sok sanaos kaleci keluar tinu irma tah maka batal wuduna. Tinu payun tinu pengker. Kareta api keluar tinu pengker batal wudu. Wa naumu jeung kaduana kulem. Wa naumu jeung kaduana kulem. Ala goiri hayatil mutamakini bari henteu netepan kana tingkah anu netepkeun kana diukna. Ala goiri hayatil mutamakini bari henteu netepan kana tingkah anu netepkeun kana diukna. Henteu bari ajeg calikna teh nongeng tadi ya nu Jumatan teh aya nu nongeng memeh Jumatan teh sarena teh batal wuduna. Wa jawalul akli jeung katiluna leungit akal. Wa jawalul akli jeung katiluna leungit akal bisukrin kusabab beureu mabok. Au marodin atanapi gering. Au marodin atanapi gering. Leungit akal kusabab mabok, weureu, lieur, atanapi kusabab teu damang. Batal wuduna. Walam surajuli jeung kaopat paantelna kulit lalaki. Walam surajuli jeung kaopat paantelna kulit lalaki almar'ata ka istri. Almar'ata ka istri al ajnabiyata anu deungeun-deungeun itu mar'ah. Al ajnabiyata anu deungeun-deungeun itu mar'ah. Lain muhrim. Paantel kulit lalaki jeung istri anu sanes muhrim. Batal wuduna. Min ghairi hailin barina teu aya halang-halang. Min ghairi hailin barina teu aya halang-halang. Tanpa adanya halang-halang. Lamun ayeuna kahalangan ku kaen mah teu nanaon. Teu batal. Wa masu parjil adami jeung kalimatna nyabak. Parjina anak Adam. Wa masu parjil adami jeung kalimatna nyabak parjina bangsa Adam, manusia teh. Bade parji istri ceng-celengan. Bade parji nu pamegat gagantel kunci. Dicabakna bibatinil kapi ku jero dampaleungeun. Bibatinil kapi ku jero dampaleungeun. Sanes ku tongongna tapi ku jero dampaleungeunna batal wuduna. Tah ku ieu ku ieu batal. Kieu nyabak batal wuduna. Aya nu dicabakna mah teu batal, nu nyabakna nu batal. Kumaha lamun ku tongong teu batal, misalkan paja ateu kieu ku tongong teu batal. Jadi batal teh kudu kieu nyabakna. Wa masu halqati duburihi jeung ka genep nyabak kekerod salawe duburna itu adami. Kekerod salawe teh anus. Liang anus. Anu empot-empotan, geuningan disebut kekerod salawe sabab ngepotna aya 25 ngariutna teh. Bisi teu percaya hitung nu masing-masing hitung nu neng. Ngariutna teh 25. Dicabak tah. Kekerod salawe bujurne adami batal. Alal jadidi eta teh
Alal jadidi bari netepan kana kaul jadid. Alal jadidi bari netepan kana kaul jadid Imam Syafi'i. Kaul jadid itu kaul anu terbaru ti Imam Syafi'i. Aya kaul qadim, aya kaul jadid. Simpulkeun pangbatalan wudu dina kitab takrib ieu aya genep. Hiji aya nu kaluar tina salah sawios palawangan 2. Bade tina kubul, bade tina dubur. Nomor kedua kulem. Bari henteu netepkeun kana tempat diukna kulemna nongeng misalkan. Nomor katilu leungitna akal kusabab mabok atanapi gering. Nomor kaopat pantel kulit lalaki jeung awewe anu pada gede duanana bari tanpa aya halang-halang. Nomor kalima nyabak parji gagaduhan jelema ku dampal panangan lain ku tongong. Nomor kagenep nomor kalima bieu nomor kagenep nyabak kekero di salawe atanapi liang anus bujurna jelema ceuk kaul jadid. Paslun ari ieu teh pasal waladi jeung ari perkara yujibu ngawajibkeun itu aladi namistikeun yujibu ngawajibkeun itu aladi al-gusla kana adus al-gusla kana adus sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara salah satun tegasna mah tilu salah satun nu ari tilu gitu jumlahna jadi sifat salah satu nu ari tilu tastariku eta rerejengan pihak dina itu salasah saha ari jalu pirang-pirang lalaki pihak dina itu salasah saha ari jalu pirang-pirang lalaki wanisa ujung pirang-pirang istri waya jeung ari itu salasah iltiko ul khitana ini eta patepungna pasunatan 2 patepungna khitan 2 khitan teh eta gagaduhan patepungna khitan 2 paamprok jonghok antawis ayeuna gagaduhan pameget sareng gagaduhan istri sasaliman eta ngabatalkeun kan eta ngawajibkeun kana adus baik di lalakina maupun di istrina meskipun teu kaluar cai mani. Wa injalul mani jeung kadua kaluar cai mani. Nu kadua anu ngawajibkeun adus teh kaluarna cai mani. Meskipun teu ku paamprok jonghok patepang lawuh tapi misalkan ku ngimpen atanapi ku ngamengkeun sabun pasal kaluar cai mani maka wajib adus wal mautu jeung katiluna maot tah maot oge wajib ngawajibkeun kana adus ngan adusna teu bisa sorangan monya aya mayit adus sorangan diadusan tanu tilu eta aya di lalaki aya di istri naon wae anu ngawajibkeun adus aya di lalaki aya di istri teh hiji patepung alat kelamin 2 kaduana keluar cai mani nomor katiluna pupus cing lemas atuh kena orang kidul wasalah satun jeung ari anu tilu tahtasu eta narima tangtu biha kana ieu salasah saha anisau pirang-pirang istri nu tilu deui mah khusus ieu kawajiban adus teh pikeun istri waya jeung ari itu salasah al haidu eta kahiji head wa nifasu jeung kaduana nifas wal wiladatu jeung katiluna ngalahirkeun irma keluar getih head wajib adus lamun geus beres masa headna irma keluar getih nipas hartosna getih nipas teh getih
sabada ngalahir sok aya getih nipas maka wajib adus tangga wajibkeun adus nipas teh lamun geus beres nipasna irma ngalahirkeun naon we nya maksudna ngalahirkeun teh orok nama rek nu sampurna rek nu prematur rek anu karuron wajib adus ta eta mah khusus di istri da pameget mah tara haid tara nipas jeung tara ngalahirkeun dina ngalahirkeunna oge pameget mah orok koneng. Jadi simpulna nu ngawajibkeun adus teh aya genep nu tilu aya di lalaki jeung di istri nu tilu deui khusus di istri naon wae simpulkeun sadayana hiji pantelna patepungna alat kelamin nomor kedua keluar cai mani nomor katiluna maot ngalahirkeun tu maot pupus nomor kaopatna head nomor kalimana nipas nomor kagenepna ngalahirkeun engal kene mejana ge paslun ari eta hiji pasal wa idul gusli jeung ari pirang-pirang kaparduan adus salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara aniatu tegesna kahijina niat wa ijalatu niat mah dina naon ge aya we jadi kaparduan dina madhab Syafi'i mah pan ieu ngajina kitabna madhab Syafi'i sabab inamal amalu bin niat Imam Syafi'i nafsirkeun atanapi nyarahan kana eta hadis maksudna ceng sunan innama sihatul a'mali bin niat pastina wungkul sahna amal-amalan teh ku niat jadi lamun teu niat teh sah moal amal-amalanna ibadahna moal al umuru bimaqo sidia segala urusan tergantung tujuanana tergantung niatna hidup salat tapi teu niat salat olahraga we eta mah senam teu sah salatna hidup puasa teu niat puasa lain puasa eta mah saukurnahan lapar we cung nu hilap niat puasa wengi tahade bisi hilap niat puasa moal sah puasana da sakabeh ibadah kudu aya naon niat dina madhab Syafi'i mah kecuali taklid ka madhab Maliki misalkeun bisa niat puasana sabulaneun gitu mun poho bisa niatna asal ulah kalohoran nah madhab Hanafi eta mah tah jadi sagala rupa ibadah teh nu pertamana kaparduanana nyaeta kudu ayana naon niat da teu sah cek madhab Syafi'i mah innama syiatul amali syarah tina hadis innamal a'malu teh beda jeung madhab Hanafi innamal amalu hadis Nabi eta teh di syarahan ku madhab Hanafi mah innama kamalul a'mal sampurnana amal jadi teu niat ge teu naon ngan teu sampurna hungkul sah mah sah cek madhab Hanafi ngan urang mah da mayoritas nu dipake tatagenan ku urang ibadah madhabna Syafi'i wa ijalatu najasati jeung kaduana ngaleungitkeun najis wa ijalatu najasati jeung kaduana ngaleungitkeun najis ingkanat lamun bukti lamun aya lamun bukti itu najasa ala badanihi eta tetep dina luhureun awakna itu si jalma ala badanihi eta tetep dina luhureun awakna si jalma ala bimana pauko ta nomor kadua leungitkeun heula najis adus teh niat pas ngeclak ari adus sok dihandap heula ti luhur heula bebas adus mah teu kudu tartib ti luhur heula henteu rek suku heula oge nu di kumahna mangga ek gagaduhan heula di kumahna mangga ek beuteung heula kan lamun mangih cai sok tiris lin tara langsung ngagejebur langsung biasa sok di heulanan teh ngaranna teh pemanasan heula sampean heula di banjur teh lin sampai mandi teh aduh cenah tiis cenah kitu langsung kieu hur ka dieu hur ka dieu da tiis bebas adus mah nah hiji niat teh kudu pas ngeclakna cai kana anggota badan ek nu mana we anggota badanna mah mun ti luhur berarti pas celak nawaitul gusla li rabil hadasil akbari pardon lillahi ta'ala niat abi adus ngaleungitkeun hadas gede pardu karena Allah ta'ala terus leungitkeun najis teh leungitkeun nya betenkeun bisi aya najis anu nyesa dina empot-empotan bawal maneh hejeunkeun najis bersihan nu katilu wa isolul mai
Jual pareman jual itu di masjid itu ganeng. Wa isolul mai jeung katilu nepungkeun cai jeung katilu nganepikeun cai ila jami sya'arat sya'ari ila jami sya'ri kana sakabehna bubuluan termasuk rambut bubuluan wa basarati jeung kulit pokokna mah semua bulu-bulu yang ada di badan nya jeung kulitna kulit awak teh kudu katepungan ku cai ulah aya anu kalangkung artosna ulah aya anu kalangkung kulit ulah aya anu kalangkung teu kakumah tos beres ta eta parduna adus mah 3 hiji niat 2 ngaleungitkeun najis mun memang aya najisan awakna mun eueuh mah teu kudu nomor katilu nepungkeun cai ngawalatran cai kana sakabeh awak termasuk kulitna termasuk rambutna termasuk bubuluanana kudu kakumah sadayana wasunanuhu jeung ari ayat yang sunan wasunanuhu jeung nemean wasunanuhu jeung ari pirang-pirang kasunahan lujeng sumping dina pangawasan ceng sunan wasunanuhu jeung ari pirang-pirang kasunahan guslu wasunanuhu jeung ari pirang-pirang kasunahan guslu kasunahan adus ayeuna khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara kasunahan adus aya 5 atas miatu tegesna kahiji maca bismillah bismillah heula biasa ngan lamun di WC nu aya klosetan ulah diucapkeun bismillahna nah HTW unggul makruh ngucapkeun bismillah di WC wa wudu jeung kaduana ayeuna wudu heula nomoran kaduana wudu qoblahu dina samemeh guslu samemeh adus wudu heula niat wuduna kieu bisa ditulis mangga nawaitul wudu'a li sunnatil gusli lillahi ta'ala sakali deui nawaitul wudu'a li sunnatil gusli lillahi ta'ala nawaitu niat abdi al wudu'a kana wudu li sunnatil gusli karena ngalaksanakeun kasunahan adus lillahi ta'ala karena Allah ta'ala kitu soteh jadi sunat wudu lamun urangna teu gaduh hadas alit bisa jadi sunat teh wa imrarul yadi jeung katiluna ngaliwatkeun kana panangan ala jasadi kana luhureun awak liwatkeun panangan kana luhureun awak digosok-gosok maksudna lain ngaliwatkeun hungkul digosok-gosok panangan teh kana sakabehna jasad awak wa mualatu jeung kaopatna tuluy wa mualatu jeung kaopatna tuluy ulah ayeuna ngumamas tak heula ngopi heula tuluy kan itu kenging terus bereskeun sadayana wa taqdimul yumna jeung ka limana ngaheulakeun anggahota nu katuhu ngaheulakeun awak anu belahan katuhu alal yusra mandeurikeun awak anu belahan kenca dari adus mah anggotana kur hiji nyaeta sakabeh awak jadi awak anu belah katuh heula sunat teh panyiuk teh diawurkeun teh ka dieu ye kieu nya ai urang mah sok kieu nya nah ieu teh sunat mah nu katuh heula kieu berarti kieu ka dieu baru nu kenca karena wur gitu karasnya nah eta kasunahan wudu simpulkeun kasunahan adus sabar hiji cenah kasunahan adus teh aya 5 hiji maca bis 2 wudu heula samemeh kumaha niatna nawaitul wudu'a li sunnatil lillahi ta'ala katiluna ngaliwatkeun panangan kana sakabeh awak digosokan kaopatna tuluy ulah ka sela-sela kalimana ngaheulakeun awak nu bagian katuhu mandeurikeun anu bagian kenca Paslun ari ieu eta hiji pasal wal igtisalatu jeung ari pirang-pirang adus almasnunatu anu disarunatkeun itu igtisalah sab'ata asyara eta ayat 17. Ayeuna ngabahas tentang adus-adus anu hukumna sunat lain adus wajib. Ternyata adus sunat teh sadayana aya seueur ayat 17 di dieu mah.
naonana guslan rupa adusna naonana guslan rupa adusna guslul jumati kade ulah goslu ari goslu mangumah ari guslu mah adus beda. Guslul jumati tegesna kahiji adus jumaahan adus rek berangkat jumaahan sunat nawaitul gusla lihadiri sholatil jumati lillahi ta'ala niat abdi adus rek ngahadiran sholat jumat lillahi ta'ala. Wal ida ini tadi adus tuh memeh sholat jumat bujang-bujang jumaahan gente. Wal ida ini jeung naudzubillahi min astagfirullahal innalillahi udah disolatan gitu. Wal ida ini jeung kadua katilu nya dihijikeun. Wal ida ini jeung kadua katilu kadua we hungkul atuh. Wal ida ini jeung kadua na adus hari raya dua dihijikeun we. Nomor kadua na adus anu disunahkeun teh adus rek ngahadiran salat Id dua naon teh Idul Fitri jeung Idul Adha. Wal istisqoi jeung katilu na adus rek salat istisqa. Istisqa teh salat menta hujan teh. Wal khusufi jeung kaopatna adus sama gahabulan. Adus sama gahabulan teh adus arek ayeuna ngalaksanakeun salat gerhana bulan. Wal khusufi jeung kalimana adus ayeuna sama gaha panon poe gerhana matahari. Wal guslu jeung kasabaraha kagenepna adus min goslil mayiti tina lantaran geus ngadusan mayit. Lamun hidap geus ngamanian mayit tah hidap ge disunatkeun adus lain bareng jeung mayit. Sanggeus beres eta beda di WC maneh. Wal kafiri jeung ka tujuhna adusna jalma kafir. Ida aslama di mana-mana asup Islam itu kafir. Lamun orang kafir asup Islam sunat adus. Mualaf teh asyhadu alla ilaha adus sunat. Wal majnuni jeung ka dalapana adusna jalma gelo. Lamun cager lain jalma gelo sunat adus. Maksudna jalma gelo terus cager ida apa kok teh lamun ayeuna gelo kan aya nu gelona teh teu unggal detik gelona teh aya kagegeloan misalkan ayeuna karena ditarima wae karena naon cenah ditarima wae ku awewe teh jadi bingungeun lain ditolak ieu mah gelo teh karena ditarima wae ku itu ditarima ku gelo we atawa kagegeloan misalkan ku nalar margi targetna taparukan teh kubroan gitu. Gelo ta sapoe cager deui geus gelo teh tah sunat adus. Wal mugma alaihi jeung nomor kasalapan adusna jalmi anu sakalor. Mugma alaih ayan jalmi nu ayan nu sakalor anu step. Naon? Nu step nu ayan anu epilepsi lamun cek ilmiah nama. Nu epilepsi anu kejang sok aya nu dina taneuh geuningan. Ida apako di mana-mana calager itu majnun jeung mugma alaih. Ida apako tasniah apako ida apako di mana-mana calager itu majnun jeung mugma alaih. Wal guslu jeung kasapuluna adus ingdal iromi dina nalikana rek ihram umroh rek ihram ayeuna hajian
sunat samemeh ihram teh samemeh niat ihram adus heula nawait niat ihram mah kayak ayalah nawaitul umrota wa ahramtu biha lamun haji nawaitul umrota wa nawaitul haja wa ahramtu bihi waliduhu 5 kata jeung ka-11 waliduhu 5 kata jeung ka-11 adus karena asup ka kota Mekah ka-11 sunat adus lamun orang memasuki kota Mekah teh sunat adus walil wukufi jeung ka-12 na adus karena rek wukuf. Nah ieu mah dina rangkaian ibadah haji kan aya wajib wukufnya bi Arafah di tanah Arafah. Al haju Arafatu ibadah haji mah cirina wukuf di Arafah lamun teu wukuf di Arafah nya teu disebut ibadah haji. Beda jeung umroh mah teu kudu aya wukuf. Sunat tasame wukuf ke adus walil mabiti jeung ka-13 na adus karena rek mabit nginep walil mabiti jeung ka-13 na adus karena rek nginep ngawengi bi Muzdalifah di Muzdalifah sami ieu ge dina rangkaian haji wali ramyil jumari jeung ka-14 na adus karena rek ngabalang pirang-pirang jumroh ngabalang pirang-pirang jumroh asalasi anu tilu jumroh ula usto akobah ngabaledog ayeuna temok anu napak tilas eta teh ngabaledog setan Nabi Ibrahim Siti ayeuna Siti naon Siti Hajar jeung Nabi Ismail wali toapi jeung ka-15 na adus karena rek ngalaksanakeun toap rek toap sunat adus heula wali sa'i jeung ka sabaraha ka-16 na bieu ka-15 wali sa'i jeung ka-16 na adus karena rek sa'i wali duhuli Madinah ai toap naon berkeliling-keliling Ka'bah 7 uihan lamun sa'i mah naon lari kecil dari Sofa ke wali duhuli Madinah dihijikeun we urang idopatkeun batal kamun soripana namun didopatkeun wali duhuli Madinati Rasulillahi didopatkeun jeung ka-17 adus karena asup ka kota na Rasulullah naon kota Rasul teh nya Madinah kota Madinah rek asup ka Madinah mah sunat adus heula ngamuliakeun sallallahu alaihi wasallam. Paslun ari ieu teh ji pasal tingali deui intina adus anu disunatkeun teh saberji 17 lain 17 mana 17 teh gewe tulis ku maneh diilikan deui nya ku hidep. Paslun ari ieu eta ji pasal wal masu jeung ari ngusap alal khufaini kana dua muzah koyak kieu geus wae asup kana laib wal masuk jeung ari ngusap alal khufaini kana dua mujah ulah kalang ngalieu ka tukang atuh jaijun eta anu wenang bisalah sati saro itu kalawan tilu pirang-pirang syarat menang hukumna ayeuna parduna adus anu nomor kalimanya eta ngumbah sampean digentosan parduna wudu anu nomor kalimanya eta ngumbah sampean digentosan ku ngusap mujah naon aya mujah teh nyaeta mun ceuk urang mah kaos kaki ngan tina bahanna tina kulit sapatu bahanna tina kulit anu henteu tembus cai anu henteu ruksak dina nalika dianggo perjalanan taetan ngaranna mujah ari kaos kaki tina kaen malah lain mujah eta mah da tembus cai dianggo jalan ge meureun ti dieu nepikeun ka bepas ge geus bolong nya mujah teh nu kitu mun dina ieu mah sapatu mun ora sapatuna anu ari sapatuna warrior mah teu asup mujah da tembus cai lin tameunang ayeuna wuduna teh henteu ngumbah kuah sampean tapi diusap hungkul mujahna teu kudu diudar ngan aya syarat sabaraha syaratna 3 syaratna
naon wae syarat nu tilu teh ayab tadia tegesna kahiji yen ngamimitian si jalma ayab tadia tegesna kahiji yen ngamimitian si jalma mana ieu teh ayab tadia lubsahumanya bener ayab tadia tegesna kahiji yen ngamimitian si jalma lubsahuma kana make itu hupaini lubsahuma kana make na itu hupaini teh ba'da kamalit toharoti dina sabada sampurnana susuci ba'da kamalit toharoti dina sabada sampurna susuci make sapatu na kudu geus sampurna wudu susucina wudu heula sing sampurna geus wudu kakarek make sapatu tah maka engke lamun di perjalanan ayeuna batal wudu maka sok wudu engke ngumbah sampeanana gentosan diusap we cekap sapatuna teu kudu diudar kares hiji tah kudu make pas make sapatuna teh urang kudu geus sampurna susucina wa ayakuna jeung kadua yen bukti itu hupaini wa ayakuna jeung kadua yen bukti itu hupaini satiroeni eta anu nutupan duanana satiroeni eta anu nutupan duanana limahal ligos lil pardi kana tempat kumbahan pardu limahal ligos lil pardi kana tempat kumbahan pardu minal qodamaini tina dampal suku dua minal qodamaini tina dampal suku dua nu kaduana sapatuna kudu nutupan karena tempat anu wajib dikumbah dina wudu nyaeta sampean sareng sarta dua mumun canganana berarti lamun sapatuna anu pondok henteu sah anu sahanapeun muncangan berarti sapatuna kudu saluhureun mumun cangan kaos kakina wa yakuna jeung katiluna yen bukti itu hupaini wa yakuna jeung katilu yen bukti itu hupaini mimma eta tetep tina perkara yumkinu mungkin teh mampu naon tatabuul masjid tuluy-tuluyna lempang naon tatabuul masjid tuluy-tuluyna lempang alaihi ma dina luhureun ala bimana pauqa alaihi ma dina luhureun itu hupaini alaihi madina luhureun itu hupaini nomor katilu sapatuna teh amuzahna teh kudu anu kuat dianggo tuluy-tuluyna lelempangan ulah kakarek ge sabaraha meter geus ruksak eta tah tilu syaratna wayam sahu jeung ngusap sahal mukimu jalmi anu mukim sa anu mukim teh anu cicing di lemur wayam sahu jeung ngusap sahal mukimu jalmi anu cicing di lemur nu mukim yauman dina sapoe walailatan jeung sawengi sapoe sawengi teh 24 jam jadi batasna jam anu mukim ngusap mujah teh diperbolehkanna waktuna durasina sehari samalam nyaeta 24 jam wal musafiru jeung musafir wa jeung ngusap saha al musafiru takdirna wayam sahu wa jeung ngusap saha musafiru jalmi anu keur perjalanan pepe atuh teu make mikir salah satayamin dina tilu pirang-pirang poe tah lamun durasi jalmi anu keur perjalanan mah tilu poeun bisa ngusapna teh bilayalihina sarta ba bimana maa bilayalihina sarta pirang-pirang wengianana itu ayam iraha ngitung sapoe sapeuting bagi orang yang mukim yang ada di lembur timimiti iraha ngitung tilu poe teh bagi orang yang berpergian wa betidaul mudati jeung ari mimiti waktu ngusap minhini yahdisu eta tetep timimiti batal hadas teh eta tetep timimiti batal wudu si jalma ba'da lubzil hupaini dina sabada make dua mujat tah ngitung tilu poe teh ngitung sapoe bagi mukim ngitung tilu poe bagi musafir teh timimiti batal timimiti hitut mun ceuk urang mah contoh maneh nu berpergian we ceng Padli bade angkat ka Cigarut
wudu heula ti dieu teh tuluy nganggo we sapatu anu luhureun mumuncangan anu teu tembus lain sapatu wario sapatu kulit sae anu teu tembus cai geus wudu. Jam sabaraha angkat dina jam 6 enjing-enjing angkat we can mimiti can diitung 3 poe tah can hitut mah hitut teh padi teh jam 12 beurang bro jam 12 beurang teh hitut tah berarti ngitung 3 poe teh mimiti jam 12 beurang berarti jam 12 beurang jam 12 beurang jam 12 beurang tah geus 3 poe pas jam 12 beurang eta geus beak geus teu bisa ngusap deui hartosna ketika sapoe di perjalanan bisa ngusap sapoe bisa sapoe jadi 3 poeun tapi kan ka jam 12 beurang di beh ditu. Pain masaha maka lamun ngusap si jalma pil hadori di lemur di imah di lemur sumasa paro tuluy nyaba tuluy indit berpergian si jalma au masa tanapi ngusap si jalma bisa pari di perjalanan suma koma tuluy mukim si jalma atama maka ngusap itu si jalma masha mukimin kalawan usapan jalmi anu mukim usapan jalmi anu mukim sabaraha sapoe sapeting lamun perjalanan anak tuluy mukim berarti jatahna sapoeun lamun ayeuna ngusap ayeuna di lemur tuluy perjalanan tak bisa ayeuna 3 poeun da ngusapna di lemur jadi sapoe sapetingeun wayab tulu jeung batal naon almasu ngusap hupen bisalah sati asya kutilu kusabab tilu pirang-pirang perkara batal ye ayeuna mah teu bisa ngusap mujah lamun aya nu 3 perkara ieu mana wae bikhol ihima tegesna kahiji kusabab nyabut kana itu hupaeni kahiji kusabab nyabut ngalaan nyoplokeun kana 2 mujahna wan kido il dicoplokeun di tengah jalan batal tetep bisa digusapkeun wan kido ilmu dati jeung kadua narima beak waktu wan kido ilmu dati jeung kaduana narima beakna waktu beak waktuna geus beres 3 poe lamun di perjalanan teh mah geus 4 poena tah geus teu bisa ngusap mujah wama jeung perkara yujibu ngawajibkeun itu ma algusla kana adus oge lamun ayeuna aya perkara nu ngawajibkeun kana adus maka batal tangusapna naon perkara nu ngawajibkeun adus saya sabariji aya genep nu tadi teh ingat keneh teu naon wae tanpa melihat kitab awas tanpa melihat kitab ingat keneh teh nu genep tadi hiji paamprok jonghok kagaduhan dua bijil mani 3 maot kaopat kalima kagenep katujuh tos da genep paslun ari ieu taji pasal wasaro itu tayamumi jeung ari pirang-pirang syaratna tayamum khamsatu asya eta aya 5 pirang-pirang perkara syaratna tayamum aya 5 naon iya geus seueur lah teu kedah wujudul udri tegesna kahiji ayana udur kahiji moal iya seueur nu kahiji ayana uzur bisa parin kusabab nyaba berpergian aw marodin atanapi kusabab gering boleh tayamum teh hiji kusabab ayana udur naon udur teh hartosna udur teh kesulitan naon ayana kesulitan kusabab misalkan ayana perjalanan jauh tak boleh tayamum hese cai atanapi kusabab gering udurna teh cara misalkan dapin teh ieu mah cek dokter teh jangan terkena air nanti kalau kena air misalkan bakal maut bahaya nah maka boleh eta ya udur berarti maka boleh tayamum
Dua, waduhulul waktu jeung kaduana asup waktu. Sok pasangkeun we. Bisa keluar ayeuna mah. Sok meh teu peura ieu. Naon ayeuna? Waduhulul waktu jeung kaduana asupna waktu. Kadua syarat tayamum teh kudu asup waktu salat. Hidap rek salat lohor, teu meunang tayamum jam 11. Naon sababna? Ai jam 11 asup waktu salat lohor can. Jadi lamun ek tayamum jang salat lohor kudu geus asup waktu lohor. Ulah teu bisa. Terus ayeuna teu bisa deui jang dipake jang 2 fardu teu tiasa. Lamun asup lamun ek salat asar tayamum deui engke pas dina waktu asar. Teu bisa jam 2 tayamumna teu tiasa. Wa talabul mai jeung katiluna neangan heula cai. Nu katilu syarat tayamum teh kudu usaha heula neangan cai heula. Moal teuing aya cai di beh ditu mah. Wa ta'addur istimalihi jeung kaopatna hese ngagunakeun sulit ngagunakeun diuduran ngagunakeun maun. Ngagunakeun al-ma'u. Aya mah aya cai teh ngan sulit digunakeunana. Naon sababna? Misalkan hese da caina di halangan misalkan aya maung, aya cai matu di beh ditu ngan aya maung. Daripada dileg-leg ku maung mending kena tayamum we. Karena nya muncul orang Palestina mah aya cai teh di beh ditu sumur. Ngan aya tentara Israel rek nemak, anggeus we tayamum gitu. Sulit ngagunakeun cai lain eueuh cai teh. Atawa model aya sato teh naon cenah? Tanu ieu wajuhu jeung banget mika butuh kana itu almau wajuhu jeung banget mika butuh kana itu almau bada tolabi dina sabada diteangan geus meunang cai teh saemer. Ngan pas kitu teh aya sato nu dimulyakeun ku sara. Contoh misalkan hayam kejang-kejang ucing kana pinaon wae dong mah kausan kaberekeun wios tayamum we urang mah ieu teh gambaran meureun zaman baheula mah da dina onta kendaraanana teh daripada ontana ngelel teu bisa mangkat deui geus we cai teh mending berekeun ka onta urangna tayamum gitu baheula lainna mah kendaraan ayeuna mah bisa ku cai kudu ku bensin nya. Waktu robu jeung kalimatna taneuhna atoiru anu suci. Kalimat taneuhna teh kudu anu naon cenah? Suci. Aya suci? Aladi anu kade ulah sembarangan ayeuna taneuh kuburan maneh mah tayamum teh. Atawa taneuh ayeuna dina gunukan ucing. Sepuguh tempat ayeuna modalna ucing. Tah taneuhna teh kudu suci, ngalaan taneuh. Ka mana? Ka gunung misalkeun nu bersih, ngala kana baskom. Kitu tah carana teh. Ulah padu wae di jalan di dieu, di hareupeun imah ge aya taneuh. Boteng eta teh ngaliwat naon nu narajis nya. Kaumpulan boteng kumaha? Neangan ka leuweung ka pasisian anu sae taneuhna anu suci wadahan kana baskom tangke tina baskom aladi anu tuh jadi teu kudu gogorokan teuing kadengenya sakieu ge aladi anu ngan kurang bas loba teuing eho aladi anu lahu eta tetepikeun aladi gubarun ari kekebul taneuhna teh kudu anu aya kekebulan gubar teh ulah taneuh liat mah nya tayamum ku taneuh liat atuh camerong jika di skincare cek ka ditu
kupingkeun ayaan teh. Jadi taneuhna kudu anu aya debuan, aya kekebulan. Ulah taneuh li aya bungku taneuh liat mah teu camerong. Pain kholato maka lamun nyampuran. Pain kholato maka lamun nyampuran hu kana itu turab naon jasun apu, naon jasun apu auromalun atanapi keusik lam yajud maka teu meunang itu turab. Lam yajud maka teu meunang itu turab, teu meunang dipake tayamum maksudna. Lamun kacampuran ku apu atanapi ku keusik, jadi kudu taneuh murni. Wa faraidu jeung ari pirang-pirang kaparduan tayamum arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Nu ka istri teu nyambung salona. Wa faraidu jeung ari pirang-pirang kaparduan tayamum arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Aniatu tegasna kahijina niat. Tulis niatna, diajar niat tayamum hafal. Nawaitu at-tayammuma. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Oh sapi dong aya bisi teu bisa nulis, bisa nulisna teu. Kewe kan we kewe tes maghrib. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Nah itu kayak memalis listibahatis sholati pardon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholati pardon lillahi ta'ala. Niat abdi tayamum karena nyupri ngameunangkeun ngalaksanakeun salat fardu karena Allah taala. Sareng niat tayamum kumaha? Ke dina taparukan aya kuis Ramadan. Coba apa niat tayamum nu meunang hadiah nu bisa ngajawab. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Niat abdi tayamum karena nyupri ngameunangkeun salat fardu karena Allah. Hiji cenah niat. Dua wa masul wajih jeung kaduana ngusap rarai. Kedua usap raraina. Wa masul yadaini jeung katilu ngusap dua panangan. Ma'al mirfaqaini sarta siku duanana. Wa tartibu jeung kaopatna tartib. Simpen pulpena kadieu ningalina sok praktek sadayana kurang praktek tayamum nyanak cok ieu kadi kieu lah nyanak baskom lah ieu baskom nu usina taneuh simpen payuneun tos geus kitu bismillahirrahmanirrahim tempelkeun panangan kana taneuh nu aya dina baskom tos sakali keprukeun ka sisi saeutik geus kitu kumbahkeun. Aya berbagai cara, aya nu kieu mangga kade ieu jangu mah nu handap gado jempol kieu bisa teu
bisa gitu, bisa kieu. Teu kudu kieuan. Geus kitu keprukeun. Sok ka dieu deui, tempelkeun deui. Tos kitu katuhul lah nu kenca nu ieu na, jang ieu. Ieu siap nu dikumaha ieu kieu tah. Ieu ulah ka dikumakeun jempol, ieu ulah ka diantelkeun. Ieu heula tah, ieu heula nu diantelkeun tah. Tak oh kieu. Tungtung jeung tungtung. Ada luhurna sing beunang ieu. Tuh. Geus kitu kieu. Tok sampun set. Ke dieu, ieu mah ulah ka dipake, ieu mangke jang ieu tomongna set. Geus nepi kana siku. Bok. Oh. Tah. Ieu ku ieu nampak bok. Ieu jempol ulah waka. Kitu tos. Tah, ayeuna jempol jeung jempol. Set. Tuh. Kada ieu lawak. Tos. Atos. Berarti aya ieu nu ieu nya. Sok. Sami tek. Set. Dah gitu. Tos. Wasunanu jeung ari pirang-pirang kasunahanana itu tayamum. Salah satu asya eta aya tilu pirang-pirang perkara. Atas miatu tegasna kahiji maca bismillah wa taqdimul yumna jeung kadua ngaheulakeun anggota anu belah katuhu alal yusra barina mandeurikeun anggota anu kenca wal mualatu jeung tiluna tuluy waladi jeung ari perkara yubtilu ngabatalkeun itu aladi atayamum kana tayamum salah satu asya eta aya tilu pirang-pirang perkara. Ma tegasna mah kahiji perkara abdola ngabatalkeun itu ma'al wudu'a kana wudu. Hiji sakur perkara nu ngabatalkeun wudu eta ge ngabatalkeun kana tayamum. Wa ru'yatul ma'i jeung kaduana ningali cai keur tayamum ningali cai batal tayamum atau geus tayamum ningali cai batal tayamumna wudu fi ghairi waqti sholati dina salianti waktu salat ari geus salat manteu fi ghairi waqti sholati dina salianti waktu salat waridatu jeung katiluna murtad batal tayamumna wa sahibul jabairi jeung ari jalmi anu ngagaduhan pirang-pirang perban wa sahibul jabairi jeung ari jalmi anu ngagaduhan pirang-pirang perban yamsahu eta ngusap itu sahib alaiha kana itu jabair usap we perbana lamun cedera wa tayammamu jeung tayamum itu si sahib wa yusolli jeung salat itu si sohib wala i'adata jeung teu kudu ngabalikan eta maujud wala i'adata jeung teu kudu ngabalikan eta maujud alaihi ka itu si sohib ingkana lamun bukti itu si sohib wa doa eta make itu si sohib karena itu jabair ala tuhrin dina anggahot an laturin bari netepan kana suci gaduh wudu lamun hidup cilaka geningan terus diperban yeuna pan kudu wudu ngan cek dokter eta anu diperban mah ulah kagunaan ku cai maka gantian ku tayamum praktekna anggota wudu anu bisa ku cai mah wudu we ku cai ngan pas palebah anggota anu teu bisa kagunaan ku cai gentosan ku tayamum jadi kieu praktekna contoh misalkeun potong panangan ieu teh diperban pancek tukang ayeuna tulang teh ulah dibuka salami saminggu da bisi ruksak tulangna berarti mau bisa dibanjur ku cai berarti ieu panangan anggota wudu sanes anggota wudu nu kudu dikumbah
Kelantaran teu bisa dikumbah maka gentosan ku tayamum. Kumaha carana? Wudu heula biasa carana mah. Anggota nu bisa ku cai mah cik ari beungeut. Ieu diperbadan teu? Da perbadan ieu berarti pas ngumah beungeut mah biasa ngumah beungeut. Nya nawaitu wudu'a li rabbil adasil asgori lillahi ta'ala ngumah rarahi. Geus kitu geus ngumah beungeut naoneun? Ngumah panangan anu katu. Tadi panangan katuna teh dikumaha? Diperban, maka gentosan ku tayamum. Geus ngumah beungeut teh langsung tayamum. Geus ngumah beungeut ku cai tuluy lap heula rarai langsung tayamum. Geus ngumah beungeut ku cai tuluy lap heula raraina da base lap heula tuluy we tayamum. Ngagantian ieu anggota anu gering. Kumaha niatna? Nawaitu tayamuma badalan an goslil alili lillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma ulah istibahati beda deui. Nawaitu tayamuma badalan an goslil alili. Sing terang niat tayamum anu ieu anu sohibul jabair jalmi anu nganggo perban. Nawaitu tayamuma sok ngomong nawaitu tayamuma badalan an goslil alili barang. Nawaitu tayamuma badalan an goslil alili. Nawaitu tayamuma niat abdi tayamum badalan karena gaganti, badalan karena jadi gaganti an goslil alili tina ngumah anggota anu nyeri nu gering nu panyakitan. An goslil alili tina ngumah anggota anu panyakitan. Tah kitu carana. Kumaha niatna teh? Nawaitu tayamuma badalan an goslil alili lillahi ta'ala. Tayamum di dinya teh karena ngagantian anggota anu gering teu bisa dikumbah. Beres we ngumbah nu ieu non tayamum. Kumaha tayamumna? Biasa we tayamumna. Nawaitu tayamuma badalan an goslil alili lillahi ta'ala. Biasa kitu geus kitu nu ieuna diusap tayamum. Geus kitu langsung tuluykeun. Naoneun ngumah panangan ken tuluykeun wuduna. Ngumah panangan nu kenca hartos tuh. Geus kitu ngusap biasa. Kumbah sampean. Paham teu? Tah kitu. Lain sakabehanana digentian ku tayamum lain. Lain jadi teu wudu lain. Dan nu geuringna ge anggota nu ieu hungkul. Tekudu di sholat, tekudu dibalikan di sholat. Waya tayamamu jeung tayamum si jalma likuli fardin pikeun saban-saban fardu. Likuli faridotin pikeun saban-saban hiji fardu. Jadi lamun tayamum jang lohor hungkul teu bisa jang asar. Asar beda deui tayamum. Wa yusolli jeung salat si jalma bi tayamumin wahidin ku tayamum anu sahiji. Makana perkara sa'a ngamaksad makana ibadah sa'a ngamak karep atau ngamaksad ngersakeun itu si jalma kana itu mah minan nawafili tina pirang-pirang kasunahan. Sok ayeuna ku hiji tayamum ge bae ari jang kasunahan mah maca Quran. Tayamum sakali jang maca Quran, jang salat sunat taraweh sababaraha kali ge jang witirna jang sagala rupana bae aya jang salat sunat mah loba ge. Paslun ari eta hiji pasal wa kullu main jeung ari saban-saban benda anu cair. Benda anu cair teh benda anu hancur. Kharaja anu kaluar itu main minasabilaini tina palawangan dua kubul jeung dukur najisun eta najis. Sakur perkara anu cair
tina palawangan dua eta teh najis hukumna. Mafhumna berarti anu henteu cair mah teu najis henteu, tapi mutan najis bisa dikumah. Cara kopi, cara naon? Kopi luwak, terang kopi luwak teh kan kopi luwak teh biji kopi diemam ku hewan luwak. Diemam tuluy teu hancur kopina teh. Biji dipodolkeun masih berbentuk kopi keneh, tinggal kumaha we teu najis eta kopi nu biji tina wajurna teh, tapi mutan najis tinggal dikumbah. Kumaha lamun hancur maka asup najis main. Terus teu atanapi misalkan pajak nuju tuang nganggo senokna ka tuang tuluy kaengkeun nu logis we ketang kaleci ai senok pada moal mungkin ka tuang kaleci terang kaleci atanapi koin artos koin ka tuang aya mah mungkin tuluy kaengkeun berarti keluar tah tina palawangan dua. Cik eta ayeuna si kaleci jeung koin ancur henteu tah maka eta si koin jeung kaleci teh henteu najis tapi mutan najis, hartosna mutan najis tinggal dikumah suci deui engke mah hartos teh. Nah, tapi lamun hancur mah bakal jadi najis hartos teh sabab diproses heula dina pabrik kadut, pabrik tai nyetak pejit. Jadi sakur perkara anu kaluar tina palawangan dua bari hancur ta eta teh hukumna najis, dilipetkeun we. Dilipetkeun. Ngumpulkeunana dilipet. Ngumpulkeun buku Ramadana dilipet, nulis seksi ngumpulkeun buku Ramadan pan. Nusunan kumpulkeun buku Ramadana sadayana nu irji. Tulis tadarusna, isi ceramahna tulis ilal mania kecuali cai mani, ilal mania kecuali cai mani mah teu najis. Dalamun cai mani najis atau ali ge najis. Dali teh tina naon? Cai mani. Jadi cai mani mah teu najis, suci. Wa ghuslu jami'il abwali jeung ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih, jeung ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih wal aurasi jeung pirang-pirang waduk ai wajibun eta anu wajib hukumna ila baula sobihi angin cikiih na budak leutik aladi anu lam yakul teu acan tuang itu aladi atau ama kana kadaharan painau karena saya tosna itu baula sobi yathuru eta bisa jadi suci itu si sobi itu baulu sobi birosil mai ku nyepretkeun cai birosil mai ku nyepretkeun cai alaihi kana itu baulu sobi. Cikiih salianti budak leutik lalaki nu can barang tuang nanaon kecuali asi eta hukumna wajib dikumbah di banjur. Ari cikiih budak leutik lalaki nu can barang tuang nanaon can nepi usia 2 tahun mah cepretkeun we hungkul. Walayupa jeung teu dihampura naon ansaiin hiji perkara minan najasati nu tetep syai tina pirang-pirang najis ilal yasiri angin tegesna anu saeutik tina syai'in kadinya ilal yasiri tanya ieu na jadi taukid tina syai'in minadami tina getih wal qoihi jeung tina nanah wama jeung hewan la nafsa teu aya getih eta maujud lahu pikeun itu ma sailatun anu ngocor
ida waqa'a di mana-mana tumiba itu ma fil ina'i dina wadah wa mata jeung maot itu ma fihi dina itu ina painau maka saya kosna itu ma layu najisu eta tengah najiskeun itu ma kana itu ina. Aya sababaraha najis anu dihampura hiji saeutik tina getih alah saket selak getih mah dihampura ka bawah salat kadua saeutik tina nanah saeutik nanah dihampura katilu aya na hewan dina pesak teh ngan hewanna teh atanapi kana tuniba kana cai hewanna teh anu teu aya getihan anu ngocor saperti naon laleur dihampura asal tuniba kana caina teh teu ngahaja dipesakan teh teu ngahaja lamun ngahaja dipesakan di ngahaja dialungkeun kana cai tah eta mah teu dihampura wal hayawanu jeung ari pirang-pirang hewan wal hayawanu jeung ari hewan kuluhu tegasna sakabehana hayawan tohirun eta anu suci ilal kalba angin anjing wal khinjiro jeung babi wama jeung hewan tawalada borojol itu ma min humati itu kalbi jeung hinjir au min ada hadima tanapi tina salah sahiji kalbi jeung hinjir sakabeh hewan hukumna suci kecuali anjing babi jeung anakna atanapi salah sahiji ti peranakan inung bapana teh salah sahijina anjing atanapi babi wal maitatu jeung ari bangke kulluha tegasna sakabehanana itu maitah najisatun eta najis bangke mah najis sakabehanana ila samaka kecuali lauk mah bangke lauk ngamang dina luhureun naon balong eta mah teu najis wal jaroda jeung simut bangke simut teu najis wal adamia jeung anak adam jeung jelema bangke jelema teu najis wayub salu jeung dikumbah naon halina wadah minulu gil kalbi tina letakan anjing wal hinjiri jeung babi sab amarotin kalawan 7 pirang-pirang uihan idaunan hari salah sahijina tina itu sab amaro biturobi eta tetep sartana taneuh lamun aya wadah diletak ku anjing ataupun ku babi bari baseuh salah sahijina maka eta wadah kudu dikumahna ku 7 uihan cai bari dicampuran ku taneuh salah sahiji nah disebut najis mubol lado wayung salu jeung dikumbah naon min sairin najasati sasesana tina pirang-pirang najis marotan waidatan kalawan sauihan ari najis salian ti bieu mah salian ti anjing babi mah cukup sauihan oge takti anu ngadatangkeun mah marotan waidatan tati anu datang itu marotan waidatan tati anu datang itu marotan waidatan alaihi kana itu sairin najasah wasalasu jeung ari 3 kali abdul eta nu leuwih utama takti alaihi teh maksudna ngawalatraan eta cai sakumahan teh kana sakabeh najisana kudu kabawa kabeh kan leuwih utama mah 3 kali omeh ge 3 kali waidatah holalat jeung di mana-mana jadi cuka naon al khamratu arak binafsiha ku dirina itu khamrah taurat maka jadi suci itu khamrah wa intaholalat jeung lamun jadi cuka itu khamrah bitur hisaiin ku ngalungkeun hiji benda bituri sain ku ngalungkeun hiji benda piha dina itu khamrah lam tatur maka jadi suci contoh misalkan di obatan arak teh jadi we cuka teu suci eta mah najis we anggar arak teh tapi lamun arakna diantep ku sorangan tuluy ayeuna naon ngaranna jadi cuka maka eta mah bakal jadi suci wallahu a'lam bishawab coba dibaca dulu